Abdi Sapira Aulia. Abdi sakola di SDN Bojong Nangka Ciparai. Dengan ieu abdi bade ngabiantarakeun buku anu tos dibaca anu judulna Timun Mas. Penulisna Kak Yudi, ilustratorna Jafar Zodik. Penerbitna Mapus Bandung. Jumlah halamanna 20 halaman. Di bulan Juni, tantangan anu bade nu kedah dikerjakeun ku abdi nyaeta ngadongeng atau nyaritakeun tentang Timun Mas. Di hiji kampung aya hiji emak-emak anu namina Mak Sani. Mak Sani teh hiji janda anu hayang pisan boga budak. Hiji poe manehna didatangan ku hiji raksasa anu rek mere budak, tapi aya syaratna. Nyaeta mun budak eta geus gede kudu dibikeun ka raksasa eta keur didahar. Mak Sani satuju. Akhirna Mak Sani teh narima siki bonteng ti raksasa eta. Tuluy dipelakeun jeung dirawat. Sanggeus 2 minggu diantawis buah bonteng eta aya hiji bonteng anu paling gede jeung herang saperti emas. Tuluy ku Mak Sani bontengna dibelah tetela di nu jero bonteng teh aya hiji orok anu geulis pisan nya dingaranan Timun Mas. Ti poe ka poe Timun Mas mangkat gede, hirup Mak Sani teu sepi deui. Akhirna dina hiji poe raksasa eta teh datang nagih janji. Kulantaran Mak Sani sieun kalungitan, Mak Sani minta waktu budak teh rek dibikeun lamun tos dewasa supaya dagingna makin enak. Eta janji Mak Sani ka raksasa teh. Anu akhirna hiji peuting Mak Sani ngimpi. Dina ngimpi eta si emak dititah ku hiji patapa supaya Timun Mas datang ka patapa eta di gunung. Isukna Mak Sani nitah Timun Mas ngadatangan patapa eta. Timun Mas nyaritakeun maksud kadatanganna. Sang patapa mere 4 bungkus leutik nu eusina siki bonteng, jarum, uyah, jeung tarasi. Ceuk patapa eta, alungkeun hiji-hiji bungkusan ieu mun raksasa eta ngudag. Eta tuluy Timun Mas balik jeung nyimpen bungkusan eta. Isukna raksasa teh datang nagih janji Mak Sani. Tapi Mak Sani malah nawarkeun dirina meh jadi kadaharan si raksasa eta. Si raksasa ngambek, Timun Mas kabur bari nyarita. "Hei raksasa, udag kuring tewak lamun bisa." Si raksasa ngudag. Tuluy Timun Mas ngalungkeun bungkusan anu kahiji anu eusina siki bonteng. Leuweung jadi kebon bonteng anu lebet buahna. Si raksasa kahambat lumpatna, tapi raksasa bisa bebas tina lilitan akar eta. Tuluy Timun Mas ngalungkeun deui bungkusan nu kadua anu eusina jarum. Saharita barijil tangkal awi anu laluhur jeung sareukeut. Bari sukuna garetihan ku tangkal awi eta. Si raksasa terus ngudag Timun Mas. Tuluy Timun Mas ngalungkeun bungkusan nu katilu anu eusina uyah. Leuweung teh jadi lautan anu luas, tapi raksasa bisa ngalewatan lautan eta. Tuluy Timun Mas ngalungkeun bungkusan anu kaopat anu eusina tarasi. Saharita eta tarasi jadi lautan letak anu ngapelak. Anu satuluyna eta raksasa teh tewas, tungtungna Timun Mas salamet tina eta raksasa. Akhirna Timun Mas jeung Mak Sani hidup bahagia. Sekian presentasi di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.